Cik. Cik cik cik. Bapak Ustadz di hadiran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung iradat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Muga-muga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Ku widi jeung takdir Allah ku pangawasa Allah urang sadaya tiasa gempangan di ieu tempat. Sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna wirehing manusa hirup. Tungkul tempatna kaluluputan tangah tempatna kalelepatan sakapeung janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Lamun lain Allah Maha Panghampura tangtu urang sakabeh kagolongkeun jalma nu carilaka. Para asatidah qori-qoriah mubalik-mubalighah hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur ti kawit kades kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD. Ibu miwah bapa sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil, tari ibu pangaosa neangan naon. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, tari ibu nahan tunuh nahan ripuh datang ka dieu neangan naon. Bisi pincu. Cek ibu datang ke pangaosan teh neangan ilmu jauh-jauh teuing da cek kuring mah entong ngajug-jug nu jauh tong neang nu anggang tong nyeduh ka langit bisi lemokot kana diri komo ngajul bentang ku asiwu da ilmu mah ayana awak bapa tapi nu jadi persoalan tadi ge cek budak al ilmu nur ilmu teh cahaya nah geus kaoncoran urang ku ilmu urang jawabanana aca kabeh ge nu datang ka dieu teh apal ilmu tahajud geuning unggal peuting harees kabeh ge apal ilmu sedekah tapi nahanyeun masjid teu beres-beres. Kabeh ge apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea boro-boro mah rakyat leutik ustad oge sok parasea. Berarti lamun kitu boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge teu pati bisa. Mata hakikat hirup kuring make baju biasa, celana biasa, ngomong ge ngomong biasa sabab kuring jelema biasa lain jelema nu luar biasa. Ari bapak onaman di kopiah di sarung meureun geus jadi jelema luar biasa. Ai kuring mah rumasa jelema biasa matak ngomong ge ngomong biasa ngomong Sunda bisa ku bahasa Arab bisa ngan kuring sadar lamun kuring ngomong ku bahasa Arab kuring jangar ibu lieur
atau bisa ku Inggris bisa in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teu ibu boro-boro ibu urang ge meunang ngapalkeun ti magrib mata kuring teh jelema biasa nu teu perlu aya istimewa bahkan era parada lamun ku batur disebut al-mukarram al-mukarram yang mulia mulia pelebah mana kuring-kuring sadar kana kagoreng patutan diri ceuk batur disebut al-mukarram salat subuh ge kaberangan moe nya aya al-mukarram kitu matak disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, beh dituna disebut ulama rada isin. Sabab ulama teh warasatul anbiya, pewaris para nabi, sedengkeun nabi ngahadirkeun ka urang ngawariskeun teh akhlak, sedengkeun urang pan akhlak teh rada bejad. Heueuh nya dipikir-pikir. Titah jakat ngadon kumed. Titah ka masjid ngadon lalajo persib. Moe nya aya al-mukarram kitu. Matak hakikat nu ngaran hirup mah rada hese. Nah itu cep ustad beda jeung batur akeun bae teu kudu sarua dah hakikatna mah sarua bapa di udeng bapa di kopeah bapa di sarung nyaritakeun Islam kuring oge sanajan jiga ojek online eudeuh ngomongkeun Islam ngan meureun hakikat nu ngaran hirup mah jelema mah kumaha sesebutan disebut alus ku batur entong waka alus disebut alus ku batur entong waka ngaku alus sebenarnya lain urang anu alus tapi batur teu apal gorengna lamun bapak disebut jujur ku pamajikan entong bekah irung asa kapuji sabab pamajikan nyebut jujur ka bapak teh karek 2 minggu antosan 2 tahun jujur leungit gedebul datang jelema teh cicing dina hiji darajat anu sarupa matak hadirin kaum muslimin lalakon kahirupan tong sok lalajo cangkang tapi lalajoan mah tina eusi eta cangkang tahajud ditolak zakat ditolak saum ditolak tah berarti tahajud jeung salat teh cangkang nyanaon itu bakal ditarima keheulaanan ulah waka ngomongkeun ditarima pengajian ieu ge bakal ditolak saum engke Ramadan bakal ditolak ibadah haji kajian unggal tahun bakal ditolak maca Quran bakal ditolak maca sholawat bakal ditolak lamun tilu rupa aya dina awak urang kahiji anak goreng patut ka inung bapana kadua pamajikan goreng patut ka salakina katilu dulur goreng patut jeung dulurna mangkaning kamari era politik anu Anis asa aing pang Anisna nu Prabowo asa aing pang Prabowona nu Ganjar Pranowo asa aing pang Ganyarna ditanya teh cing teh tatanggaan ateuing cenah babugih henteu atuh kos nu garelo teh politik mah 5 tahun sakali datang nage da anger ibu maot mah nu tahlil tatangga bapak maot anger nu susah mah tah dulur teu mungkin gresok telepon Pak Browo gitu yen ayeuna teh aya nu maot hayang dipangtahlilkeun jawabanana sorry ye cobaan lebe nu deukeut cobaan lebe nu deukeut palebe gitu Pak Ustad aya nu maot di dieu hayang dipangtahlilkeun pasti jawabanana oke gas mantak hirup kudu akur jeung dulur kudu hade jeung tatangga nah deuk salat deuk zakat deuk saum deuk ibadah haji deuk pangajian kieu eueuh arti lamun tatangga nyeri ku bibir urang lamun tatangga nyeri hate ku sikap urang nah bet kitu apan jelema nu sok salat mah meureun kudu akur jeung tatanggana moe nya aya salat bacaan alus ai beres salat ngomongkeun batur di mana eta bacaan salatna tah ieu teh kalau leprok itu teh lain naon kudu masak teh Pak sok bandungan bisa teu percaya cenah salat teh kudu tungkul kabeh ge bisaeun tungkul mah budak paud ge diajarkeun tapi naha tungkul dina kahirupan urang hese geus salat wae di aku asa aing pang ibadahna melak cangkeng dina keleh di mana mang salat atuh teu jiga maneh eta nyebut teu jiga manehna nu piomongeun teh tah nama jeung kudu mamawa batur salat urang keur nyalametkeun urang batur teu salat kok bae kumaha manehanana urang mah kan sakadar derma ikhtiar keur nyalametkeun diri sorangan rada banganya salat teh tungkul lamun bener salat tungkul maka salat kudu dibawa dina alam kahirupan sing tawado hirup teu ngarasa diri pang hebatna teu ngarasa diri pang alusna teu ngarasa diri pang daekna sabab hakikat nu ngaran hirup jelema luhur elmuna bakal ngarasa boloho dina hirupna matak sehingga ilmu nanti bakal dibawa batur lebih alus batan urang batur lebih hebat batan urang batur lebih mulia batan urang sehingga ilmu bakal mampu ngajenan batur teu ngarap-ngarap diri di ajen batur matak urang memakai baju kieu ngarah nu ngajen paduli teuing
Di mana aya mustami, di mana aya ustad nunungguan mustami kuat jengkel anjir. Ban mana-mana ge geuning aya ustad datang mah narangtung geuning al mukarram wilujeng sumping da ka urang mah ku hari-harena yey. Nah keun bae dasar wa jelema matak nu ngaran kahirupan setiap manusia entong sok ngaragangan karena jirim jeung jenisna, entong sok ngaragangan karena wujud jeung bentukna, ragangan mata eusi hatena. Sebab ngalusan awak soal babari, ngalusan hate soal nu hese. Diajar deui. Ibu hayang geulis mah enteng, tinggal diwedah, tinggal di lipstick, make blush on. Nu hese mah amis budi. Teu saeutik kudakna kandel, bibirna beureum, haseum pamatuk dikarukut. Batur moal ngahargaan wedah, batur moal ngahargaan lipstick, tapi batur bakal ngahargaan karena akhlak. Maka akhlak adalah sumberna hate, celik putih jeung celak herang, gumantung hate nu meninggalih tanpa pamrih narima kana kodo jeung kodar pangeran. Matak hirup mah tarimakeun, dihina batur bae lah, diledek batur kumaha kahayangna, dipitnah batur kumaha si eta. Nah, apaan alhamdulillah teh sadaya puji lillahi kagungan Allah. Keur naon dibaca tamu aya diasupkeun kana hate henteu. Ongkoh alhamdulillah tapi nah hirup ria wae. Dok tahajud tahajud asal lieur ngabenungan geura. Sagedeung deui Ramadan wah bakal paragbag dina Facebook. Mu kena anyar, bro. Dipoto mending alhamdulillah tarawih kedua lancar. Nah da ka 3 ka 4 les we sia ti masjid eueuh. Berarti naon ieu ngaranna bebengok babatok ria. Matak hirup jelema nu hade eueuh deui iwal teh jelema nu kosong dina hatena. Jelema nu kosong boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ti ajengan, boro-boro ti ustad, boro-boro ti ulama. Jelema nu kosong hatena anjing sekalipun bakal jadi ilmu pikeun hirupna. Matak kuring mah diajar ngalakonan eta. Aya tetangga miara anjing tara geurehan nu marabanana ge batur nah mah geus teu ngaganggu ka urang make yang dicarekan. Miara anjing najis tah sanajis-najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali kalau make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Nya. Nyeri we si itu tah hampura nepi ka kiamat dosana dibawa Pak. Talung keneh cek paribasa nyeri ku peso aya doktorna. Tapi nalika urang ijid rujid cua ngewa ka sasama hirupna, Allah nyiptakeun manusia lain keur dipika ngewa, tapi Allah nyiptakeun manusia keur jadi oncor kahirupan pikeun urang. Tinu salah wae jadi eunteng. Da ibu ge bisa balik rumah tangga lantaran lalaju batur pasea wae atuh. Gurger geuning pasea, kumaha ceuk ibu ka salaki, Pak urang mah ulah pasea wae. Heeh, jadi cageurna ibu teu pasea teh era ku si itu. Dalam si itu eureun mah urang nu gurger Pak. Cek salaki itu heueuh mah kuat gandeng haben we pasea. Pan ku ibu ditambahan, heueuh tapi aneh pasea tapi loba budak. Kumaha cek salaki, heungan tempo budakna harasem beungeut da meureun apa baeud-baeud. Tuh, sing kosong hate. Jelema nu kosong bakal sanggup dicician. Tanya kana awak masing-masing. Lamun dinu hadir ieu aya malang hate, jujur ieu. Lamun dinu hadir ieu boga rasa bisa, boga rasa mampu, boga rasa bener, boga rasa pangnyana, hampura ngadenge ceramah kieu malang hate bakal eah-eahan. Ya, ceramah kitu. Jauh-jauh ngulum ustadna gerhana aing ge bisa atuh nama ke jeung ku nitah urang lain ku sia atuh. Sidik urang mah jelema riweuh. Isuk-isuk di SMA 13 Cimahi. Naik deui ka Majalengka. Beres di Majalengka rurusuhan datang ka dieu. Beres ti dieu ayeuna wayahna rek sagedeung ceramah da ka Sumedang. Ti Sumedang jam 5 kudu belenyeng ka Cianjur. Ti Cianjur belenyeng ka Leuleus Garut. Capek Ustad, lain capek deui ripuh. Batu nama ge jeung viral atuing da teu hayang. Sok bisa anu hayang viral gantian saminggu mah urang dek HS Pak. Bisi yang bisi hayang pek. Bisi hayang viral, geuning batur mah hayang, heuh urang mah embung. Geuning eta viral, tah kuring teu nolak embung. Teu hayang jeung teu embung, da jelema nu boga kahayang tempo dewan kamari. Duit geus beak dicapluk rakyat, aya rakyat ayeuna duit dicokot nyoblos ka nu lain. Nu akhirna teh da dewan teh di Cisarua ayeuna teh.
tah eta teh keprok teh kudu masa kamari kabere eta teh. Jadi itu gering jiwa teh kunaon tah ieu nu dorakana tah. Pira ge minyak saparapat duit 50 beas geuning 2 kilo. Nah ustad apal pan si eta nitipna di urang. Ayeuna teh can dibagikeun deuk ngalongok ka Cisarua da bejana jadi jelema edan. Ngan lamun ditanya kunaon make jeung gelo lantaran hayang. Sedengkeun takdir Allah teu keuna kana kahayang. Namaru kuring jadi ustad hayang dah henteu. Matak bisa anu hayang sok gantian. Teu Pak. Tuh jadi edan jadi gelo kunaon mawa teuing kahayang. Sedengkeun takdir Allah tara sadar yen Allah mah mere ka jelema setiap jelema nu dipilih ku Allah berarti eta jelema aya pilihan milih Allah. Talamun bapak hayang sukses dipilih Allah gampang geura pilih pilihan Allah. Pilih bager, pilih soleh, pilih dekat, pilih daek. Tah Allah bakal milih. Ai kitu mah kumed berge hese cap jahe buntut kasiran dek dibeungharkeun kumaha? Da dina beunghar ge bakal pada ngahujat. Nya jelema beunghar tapi hasim pamatuknya. Teu saeutik kakolotnakeun sangsara kakolotnakeun naha aya dosa urang anu harta teu dibikeun ka batur sehingga batur ngomong sing beak sia. Kada ya kudu salaladar dah heueuh. Matak suksesna jelema lain karena ku dirina, tapi suksesna jelema ternyata aya amal anu ku Allah dipika senengna. Matak sok tuluykeun amal teu kudu nu gede-gede teuing, nu leutik tapi kontinu. Da ieu rajaban cantang tu disebut ibadah acan. Acan Pak asli. Ieu teh ngaran teh karek kembang. Ai kembang keuna ku burung. Saha eta burungna? Hate sorangan. Isuk geus parag-parag status Facebook tunuh wengi pangausan. Wah geus kacau. Kacau tah kacau. Kacau. Ditanya ku batur kunaon ibu-ibu serak ngaos sholawat jeung maca Quran teras dilajengkeun ku nyanyi 3 lagu. Tah hampura ieu teh ngaranna bebengok ria. Ibadah lain penting ieu ka capek-capek haripu-ripu ka tunduh-tunduh lamun lain ibadah Allah nolak naha aya riaan. Matak nu ngaran hirup bebaskeun hate. Bener Pak? Da jelema nu teu bebas hate mah rungsing. Rungsing. Rudak kaituna teh. Moal ngeunah diusahakeun lagi. Matak abdi mah yang pamajikan teu umung rudak. Ngan teuing dari tempat-tempat beungeut di mah beungeut rudak atuh. Matak rieur anjeur. Tuh, jadi kunci kebahagiaan, kunci kehidupan adalah hate. Poe ayeuna disebut Rajaban enteng teuing. Teu kudu nuding ka Nutara. Dulur urang pan aya anu tara-tara Rajaban bae pada batu. Da urang ge nu osok cantang tuh eusina mah. Rajaban mah pira kadar pengajian ulem ustad datangkeun sistem hadirkeun rakyat. Naon eta pengajian Rajaban gampang teuing. Naon eusina? Eusina tina Rajaban teh Isra, ari Isra teh ceuk lugoh teh bahasa. Isra teh perjalanan Nabi Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ai keur umatna naon? Eta mah da keur nabi, ai keur urang naon? Keur urang kudu Isra berjalan tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina goreng jeung dulur jadi akur, tina goreng ka salaki jadi hade. Lamun bener ibu Isra goreng ka salaki bubar ti dieu tanya salaki ayah. Cek salaki teh kunaon maneh balik pangaosan jadi lebay. Ho Isra. Lamun bener ibu dek Isra ka salaki tah hampura. Yenit usaha balik usaha hormat salaki dek sanu ngahormat salaki lamun lain pamajikan. Da batur mah tetangga ukur ngomongkeun mulyakeun atuh ku pamajikan lain ngadon sarwana. Aib salaki aya di ibu, aib ibu aya di salaki. Lamun aya tetangga apal hapurna bapak tah cucungik pamajikan nu ngomongkeun. Heeh nya. Sadel atuh tuh. Sok Isra berjalan tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek. Lamun bener ieu judulna Isra, masjid subuh bakal pinuh, lohor bakal loba, asar bakal aya, magrib moal saat, isya bakal naker. Tapi kenyataan Isra subuh kaberangan keneh, lohor lalungit, asar beak, magrib eueuh, isya beak ku Persib. Atuh di mana ieu Isra? Kalah kawe arudunan. Udunan nu 10, nu 20, nu 30 hayang Isra Mi'raj.
ningang ka jelema nu sik-sik melik mah heueuh urang nu udunanna ustadna nu ngegemolna gehel tong sok kitu itu teh kudu pada ridho hirup teh well nya cukuring oge sorry ya sorry ya ngeheureyan horoream anya di harian ku kolot mun ku budak ngora mah daek we aya ku kolotnya teh hayang ngaret-ret acan tuh sok bener teh ieu Isra teh matak tong nuding kan utara ya si eta mah utara Rajaban tong sok diulik teuing ada pi omongan teh da urang ge nu Isra wallahu alam sabab nu Isra berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa keur umat nama berjalan tina bodo kana nyaho di dia aya rutinah datangan ulah dapun maneh ngulum ustadna nu hadir sakieu bari hujan maraksakeun coba na rutinan sajajar ustad ngabangla manehna ngopi ongkoh asa carape anjir hirup heeh nya yang bener aja bro atuh tuh mata nu ngaran kahirupan mah Isra teh berat Pak matak teu kudu ngajul bentang ku asiwung moal nepi teu kudu nyeduh ka langit bisa lamokot kana diri teu kudu neang anu anggang korehkeun nu deukeut bae Isra teh geuning awak sorangan keur Nabi Isra berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa keur urang Isra teh berjalan tina bodo kana nyaho tina salah kana bener tina kedul jadi daek tina goreng jeung dulur kudu akur tina teu hade jeung tatangga kudu hade tina goreng kasalaki kudu alus Isra tah teu kudu babatukan teu kudu sok we rek ngopi mah teu kedah babatukan nyaho urang oge kode eta mah kode karumasaan sok Isra atuh matak cekuring ge itu berat Pak lamun ibu deuk Isra kasalaki wayahna sabab Allah nolak ibadah ibu Allah nolak segala rupa perkara ibu Allah nolak sholawatan ibu kajian dilekah-lekoh Allah nolak dicadarna ibu Allah nolak maca Qur'anna ibu lamun sapanjang salaki nyeri hate ku bibir ibu cek abdi mah daripada kasindiran lebih hade balik dat bapak nu bakal ngeunah atuh kumaha ibu rek Isra tah salaki isuk datang ti panyabaan sambut na lawang panto eta bieudeun drama kuring mah nampo pelajaran anak budak anu miskin kitu teh nya ngeluh coba nu beunghar jungkal ka dinya si eta kumaha mun cilaka teh otak rata-rata pan jadi masyarakat teh kanu beunghar mah kajian budak nu bontong ngor disebut ge Raden coba nu sangsara cucungik sia Pak maknya aya Isra kitu ngaran-ngaran Isra ibu balik salaki ti panyabaan sambut bapak geuning sumping nya mah cekelan leungeuna gewat suntangan cokot suku nalaan sapatuna porosotkeun kaus kakina ulah pernah ibu ngagoak bau tarasi montong ikan duitna beuki teh cokot cai keun bae tong make gula bae teh amis ge hahampuraan ibu nyuguhanana hapunten bapana teu ngadamel teh manis acan kumaha ceuk bapak keun bae suruput diinum ku salaki 2 gelas kurang keneh kuat jiga nu amis ternyata nu amis lain gulana nu amis budi pamajikan ka salakina da kajeun teh manis anu ngeunah atuh kajeun teh manis anu alus dibikeun ka salaki bati ibu jumrat jemrot jumudar jemendur jumras jemris leos ka dapur cucungik salaki barang lebok hayang nu kieu wae inum ku bapak asa nginum patrawalik tah padahal amis ternyata anu pait lain patra balikna nu pait budi pamajikan ka salakina beres dibere ngaleueut bapana bilih bade ibah cai haneut parantos nyampak tak ieu caina jolang manu haneut tak ieu manu teu ismang aku mah bapak ibu teh cicing jadi satpam di luar WC gebrus salaki mani bubar mani bikeun sarungna bikeun kokona bikeun kopiahna kebutkeun sajadahna mangga bapak gerana tepan dekul salaki salat beres salat kulibat ibu ka hareup sujud hareupeun salaki teh atuh bapana hapunten jisim abdi bapak capek lung sereupuh tunuh melaan jisim abdi hapunten ti luhur sausap rambut ti handap saibah dampal ieu teh ceramah teh jero teuing da tina kijep lagi eueuh nu kitu di dieu teh eueuh paling oge salaki datang jeung nanya duit menang duit teh talman eta heueuh ieu merekna apal urang oge atuh
komono itu mah tuh nah da kadenge dah teu kudu kikituan kumaha duit da kadenge atuh tah kitu Isra teh atuh nya Isra teh ngaranna teh badak lalakon Isra mah hampura teu kudu neang nu anggang korehkeun poe ayeuna ge urang isuk cantang teu robah sikap hirup nu pedit anger pedit teu akur jeung dulur anger teu akur komo bab ayeuna Prabowo menang Anies eleh aduh nepi ka curang da moal bisa dikitu-kitu pageus jadi mah jadi we teu kudu riweuh wawu ge henteu badak anu hade mah politik rakyat cing teh bunah milih Anies Baswedan hayang jiga Jakarta hari ibu di Jatinangor cing dari ibu hayang saha Prabowo nah 3 kali keok wae 3 kali eleh wae cing dari nu hiji deui hayang saha Ganjar Pranowo nah dewasa jeung kolot naon buktina huisan kabeh politik rakyat Pak nah ada geus beres teh saha cenah euy nu meunang Prabowo ari ibu ka saha Anies Baswedan bae eleh oge si eta mah kuat lempeng hatena coba para elit di luhur Pak para sea jeung gurger sababaroga kepentingan rakyat mah teu penting-penting amat nu penting bea sing murah rakyat mah sekolah sing gratis gawe sing gampang gitu lain haben sekolah luhur sawah kolot dibeakeun ukur menang ijazah gawe mah kudu nyogok jeung nyogok pengangguran di mana-mana di mana ladang sekolahna well atuh madak barejakeun ka ditu ka pejabat teh lain butuh keur nyana teh ai mimiti mah jigan heueuh bapak ibu coblos abdi insyaallah pret anjir insyaallah gede wadul ari keur hayang dicoblos deukeut jeung rakyat belaan rakyat meletik waduh geus jadi megeblos ke alam gaib kuat hese panggih-panggih acan bener Pak heeh matak hakikat hirup teu mungkin disebut pejabat lamun eueuh rakyat leungit rakyat narek mingpin cucunguk matak geus jadi pejabat teh tong sok sombong-sombong amat lain ngecedog wae na kursi turun atuh ka rakyat teh ayeuna harga beas 400.000 coba rakyat makan aja keong sawah ku sia we ari heueuh atuh bener Pak tuh sok Isra kadua Isra ibu ka indung bapa sabab moal aya ibu tanpa aya indung bapak ibu tadi gegening budak ceramana eusina eta moal aya kuring lamun eueuh indung kuring mata kuring mah moal aya jelema nu dihargaan ku awak kuring saha nu bakal dihargaan ku kuring disanjung dipuja-puja indung jeung bapak kuring kadang pejabat datang ka dieu teu sudi kudu suntangan manehna kudu ka urang nah apaan si eta jadina ku urang pan urang rakyat berarti si eta kudu suntangan ka urang yeuh lain tibalik ieu mah aduh ka indung bapak tara ke pejabat geuleuh anjir meni rujit amat heuh nya dipikir-pikir benernya sok pikir sabodo viral deui teu nanaon capek asli viral teu beger ge hese lain teu boga kahayang kuring nonton awewe beger jeung lain teu boga kahayang ngan loba teuing nu nyaho ustad nana ngebonceng awewe narek ngebonceng doma jelema ayeuna yai amit-amit Gusti mata nu ngaran hirup sok Isra kasaha ibu Isra ka indung bapa indung nu ngandung bapa nu ngayoga naon ka batur ngahormat ka kolot henteu nu paling aneh kuburan batur dibersihan kuburan sorangan kuburan kolot sorangan nepi ka tutunggalna teu nyaho di mana nya kuburanana yai eta budak gara sok pikir mata kuring mah minta doa tarati batur bisi teridoeun batur mah deuk ngadoakeun pek henteu ge kajeun tapi indung kuring jeung bapa kuring teu boleh ngadoakeun ka awak kuring dibalik suksesna kuring aya nyurucun cai panun indung kuring mata bubar ti mana-mana ge abdi sujud ka kolot hampura jeung teh mah sumpingna telat heuh ti mana heula heuh jeung teu geus ceramah sabaraha panggung 4 leos kana mobil ternyata dus teh karek 3 tah hiji ti dieu meureun meureun eta oge nya ari eueuh teuing mah ti dieu abdi mah jujur hampura mah urang Jatinangor mah diologi aya teu mere do kitu we urang kalem-kalem aya can katempo teh muka jeung kalem-kalem kata asli nabat gitu pan indung kuring sok nanya
kamari cenah maneh mawaranginang ti mana ti Tasik aya dodol ti Garut aya wajit Cililin aya Borondong Majalaya tah ari ti Jatinangor hah Hui terus naon deui naon Bolu terus naon deui Seblak sok sing komplit sok tanggarek ditempo dina dus lamun eueuh na ngawaradul hirup teh ka inung ka bapa nah bet kudu inung bapa al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki ibu bahkan ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi sutil walidain ayeuna bapa geus karolot kieu boga duit boga baheula mah hayang mere ka kolot duitna eueuh ayeuna bapa geus boga ngan aya nu hiji saha nu eueuh kolotna baheula urang keur ngora teu boga duit Pak gawe teu boga harta teu boga hayang mere ka kolot nepi ka seurik eta bapa ayeuna bapa geus kolot geus boga duit hayang mere ka kolotna geus eueuh matak di mana aya anak nu bisa tamat mikanya ka kolotna nyerina ibu ngalahirkeun nyerina ibu ngalahirkeun mah aya gantina mana bukti eta nyeri ngalahirkeun geuning boga budak 5 tapi aya ka nyeri kolot anu moal bisa digantian nepi ka kiamat naon nalika urang ngalahirkeun budak guyang getih raga papisah jeung nyawa maot pingareunana tapi geus gede eta budak calutak ka kolot hohoa ka kolot suntak sengor ka kolot tah hampura nyerina hate kolot laut geus hayangeun bahe bumi geus hayangeun ancur gunung geus hayangeun bitu langit geus hayangeun murag kiamat geus diarep-arep nalika aya anak nu wani ngahoa kolotna matak paingan ayeuna loba musibah di mana-mana tinggal balik ka keluarga bapa entong nuduh kanu jauh tong neang kanu anggang kolotna geus leungit harga diri hareupeun anakna well tah bener ya boro-boro budak urang apan bapak kitu ka kolot teh iraha baretau keur umur 6 tahun 5 tahun saha nu bedegong ka kolot teh teu ibu-ibu aduh entong sok soleh teuing naha saha baheula nu bobogoh dina poe keur lalajo calung teh saha tah ieu bapak-bapak entong sok soleh teuing saha baheula nu nolol tina janela imahna abi peletok ku hancip teh tah matak nu ngaran hirup mah entong nuduh nu jauh tong neang nu anggang korehkeun nu deukeut urang ge saha sabenerna atuh heueuh nya sok ladang isra teh tapelkeun ka kolot situ ber lieur cenah milarian paramek itu sok urang pikir teu percaya matak urang entong ngukur urang keur salat teu keur salat mah batur ge bisa urang entong ngukur sim kuring keur ceramah urang entong ngukur keur pangajian kieu da kabeh ge jelema salah ge katempo soleh tapi tempo mah saenggeus bubar ti dieu saenggeus bubar salat cantang tu aya tapak saenggeus salatna nya asli tah batak lalakon kahirupan setiap manusia sok isra berjalan tina bodoh kana nyaho tina salah kana bener tina kedul jadi dae tina goreng jeung dulur sing alakur isuk geuning eta tepungan dulur dulur urang keluarga urang nu sadarah ulah anu beunghar di aku wargi abdi aya dulur sangsara panggih tiap kunyem si eta amit Gusti saha cing teh ibu eta sanes wargi abdi gengsi si eta pedah manehna mah kongkorong panjang geulang baradag jam nepi ka hade imah gedong nepi ka gibri giri nyamper pangajian ge hayu ngaos da eta nemongkeun geulang nepi ka hayang kitu kana irungna kongkorong panjang dongko wayah kieu keur tiris aduh hareudang ni pika sebeleun hirupna teh si eta mah padahal naon harta banda bet dibangga-bangga lamun bener bapa beunghar hampura tungtung hirup kadang-kadang gedong sigrong naha tungtung hirup nyereng kedong mobil mewah geuning dianterkeun ku pasaran ieu baju warna-warni nu ungu bae meunang nganyuk deui nya nya apa abdi ge da nyanyi lagi kosong tadi teh eueuh nyawaan nyanyi teh Pak si orang mikiran poe isuk ditagih meureun baju warna-warni anger tungtung hirup mah boeh warna bodas nyaannya tungtung hirup boeh warna bodas dek duit loba miliaran kekeh Pak sawah lega anger Pak dikubur mah di sawah batur bari hanapeun tangkalawi matak naon pibekeleun urang di akhirat lamun tanpa aya nilai ngamanfaatkeun harta ku sedekahna ngamanfaatkeun umur ku manfaatna ngamanfaatkeun ilmu ku amalna leungit ta urang sebenarnya naon-naonna matak ngahargaan jelema teh ulah karena beungharna alari
tak bejakeun di dieu nya lamun aya jelema beunghar sombong geura tobat kitu. Nah mage jeung kudu tobat. Apaan moal disebut beunghar mun eueuh si miskin. Jasa si miskin gedeuna luar biasa. Aya nu maot nyokot pacul pangheulana nyeun kuburan. Aya nu maot nyokot pasaran si miskin nu gemol jeung ngagantung lagi. Lamun tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Otak lamun aya di dieu jelema beunghar mung akru jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot sia eta bikeun paculna jeung nyeun kuburan sorangan ge. Tuh aya pasaran gubug ku sorangan. Geura tahlil ungeuk-ungukan sorangan. Eueuh nu nganterkeun sok we aclok-aclokan sorangan. Manusia butuh ku batur matak sing hade kadulur jeung ka batu. Tah ladang Isra teh eta atuh. Ladang Isra Kangjeng Nabi Muhammad seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara, esek. Entong boro mah jeung batur. Sok we tanya, lamun pamajikan baeud, da bapak ge miluan. Padahal nu ngaran lalaki mah ku Allah geus dibedakeun, kumisan, janggotan, mah nya ya kumis jeung janggot baeud. Aduh, jiga lele useupeun atuh Pak. Da teu pantes jelema nu kumisan jeung janggotan baeud, yey. Ibu-ibu onaman deuk baeud jemedan wajar, kumis eueuh janggot eueuh, baeud lucu, sanajan jaga jeruk edek bitu. Coba Bapak jamotros, aduh, anjir aing nepi ka nempona ge garila.com. Lalaki mah lain kudu buat baeud, ngakal. Kunaon pamajikan bet baeud tanya aya naon awak. Heueuh nyaho urang oge. Aya naon dina awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang. Teang padaringanna kosong eueuh beasan. Teang dengan sanguna eueuh, teang lipstikna geus ngagoler jeung bilik tapak ngodekan geuning. Teang wedak geus ipis. Teang lomari bajuna ngan 3 siki, teang selop geus rajet. Kakara bakal bapak sadar, oh paingan pamajikan baeud ka urang. Ternyata urang nu teu bisa nyadiakeun pangabutuh pamajikan. Batak ibu sing harade. Ngan ibu oge pan kitu, kudu hade kanu jadi salaki. Tapi ibu odok berbuat kitu ka salaki, tapi keur salaki nu kumaha heula. Ari salakina teu merhatikeun kana pangabutuh mah da tugas lalaki mah hayang geulis dangdanan, hayang jongjon rasikoan, hayang nurut ya contohan. Well. Dasar korban TikTok. Aslina tugas lalaki teh eta. Tugas salaki teh eta, tugas salaki teh. Sok ibu eudeup ngahormat salaki, tapi salaki nu kumaha? Nu merhatikeun pangabutuh pamajikan. Hayang geulis dangdanan, hayang nurut contohan, hayang jen senang rasikoan. Meureun ibu ge ngeunahnya. Deuk aya deuk eueuh mah jeung karawin atuh ari eueuh. Sabab itu teh anak batur. Tuh. Ya, tapi ibu oge deh kudu sadar, dibere duit ku salaki teh pake dangdan keur apaan duitnya gitu salaki berarti dangdan teh keur ai kanyataan mah duit ti salaki pake dangdan keur batur, kauleman jiga ratu, di imah jiga babu, eta pelebah di kamarku jiga hantu. Ku sagala dipakena. Beungeut make pupur, panon make bonteng, bibir make tomat, kuat asa ngeukepas, kuat asa sare jeung jus atuh da. Sing balen artinya sing saimbang. Ngaran-ngaran ibadah teh kudu aya kasaimbangan. Inilah nilai Isra Mi'raj. Kan ieu mah kuring nerangkeun ceuk logoh Pak. Logoh teh bahasa. Isra teh kan berjalan. Ai Mi'raj naik. Nya pasti jelema bakal naik derajat. Deuk kumaha teu naekna atuh tina bodoh jadi nyaho pan naik derajat yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Allah ngangkat derajat setiap manusia lamun iman jeung boga ilmu. Ilmu nu mana naik derajat, ilmu nu boga amal. Iman nu mana iman nu diyakini ku hate percaya jeung mercayakeun sagala-galana ka Gusti Allah. Deta tanu naik derajatna. Percaya ka Allah ai mercayakeun kanu lain pan lieur. Padahal geus rungkad ku siana. Cicing geuningan sisi di ditu dina sisi jalan Cadas Pangeran bari jiga nu heueuh kasurupan majarkeun ieu siana jeung teh di mana manehna di jero leuwih digusur ku Rai Koneng teu 2 jam pelentung siana ti Cirebon. Ternyata siana lain digusur ku Rai Koneng ku Tiung Koneng aslina mah tah lah urang
percaya kanu kitu patut. Nah, percaya ka Allah, mercayakeun ka Allah. Lain ongkoh percaya ka Allah, mercayakeun ka salian ti Allah. Paingan urang sok kecewa hirup. Nah, da memang nu tadi kunaon urang sok kecewa hirup lantaran terlalu urang mercayakeun ka Allah tapi teu mercayakeun sapenuhna ka Gusti Allah. Percaya kana ikhtiar. Kurang kumaha dewan kamari duitna loba geuning. Keok mah keok we. Ceuk abdi ge teh balik pengajian tadi oge panggih. Keur di jalannya make kolor partai sia tuh. Kaluhur make baligo gara supikir aduh buat watir anjir. Eta di jalan coblos. Ari abdi ulah dosa teuing turun tina mobil rek miluan cing sugan keur kampanye sugan bebeunangan keur rokok-rokok wae mah dare miluan coblos. Aya nu boga warung teh aduh nu gelo aya duaan. Kunaon bet kitu? Melaan teuing kahayang. Otak nu ngaran hirup mah tong melaan teuing kahayang. Sok bapa hajat, hayang mah nabuh itu, nabuh ieu. Wayang golek ditabuh, ade astri ditabuh, dangdut nu mahal ditabuh. Nah, da bubar hajat tengah hulang di masjid. Otak mending we nabuh mah budak nu bieu rame anjir. Nu bieu gratis ongkoh. Urang dia ongkoh, pelatihna urang dia, peke tabuh deui kitu. Teu kudu mayar. Ya tuh ngahiras we da jeung tetangga. Mata kudu hade jeung tetangga ge kitu tah ai goreng jeung batur teh paleba dihirasna batur mungeun da bohongan urangna teh. Goreng. Hoyong dangdut tabuh Roma Irama pek bae 45 juta talu meuli sawah. Nya bari nyanyi nama kitu we. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Wah, mau dikaluarkeun kabeh suarana ge teu kaharti. Cukuplah diriku menjadikan dirimu walaupun sesaat cinta yang ku miliki tiada arti kenangan dulu. Seandainya aku dapat bertemu kamu. Sedel anjir. Ya lumayan abdi eureun dakwah ge kana nyanyi mah keren, Pak. Itu cek nu tukang ge teu sangka cenah ustad eta nya keur kasep teh alus sora. Nuhun. Peperihan mereh henteu atuh muji-muji urang teh. Teh nyanyi eta teh ngaranna teh lain dakwah nyanyi. Daya dakwah mah lain kitu. Naon? Geus digentos ku daun ganya ayeuna mah teh. Daun hiris. Aduh. Tapi toong ku ibu, kunaon Roma Irama disebut raja dangdut. Lantaran takdirna nyalonkeun presiden teu bakal keok atuh. Jeung teu kabayang picilakaeun Roma Irama jadi presiden. Pak Presiden ada gempa, jawabanana terlalu. Pak Presiden puting beliung terlalu. Komo lamun Roma Irama jadi kenek, aduh pi omongeun. Kenek mah goreng-gorengna si dolar tuh. Tegeg panser Badung Cimahi Karawang Padalarang dua deui ceu meujeuh jadi kenek coba Roma Irama jadi kenek pan lentong Bandung Katapang Cimahi Cimindi kumaha penumpang Al-Fatihah ngadon tahlilan dina beus kira sok pikir jelema teh gumantung kana takdirna masing-masing. Matak jelema tong panas ku takdir batu geus takdirna. Kuring aya baju kieu calana kieu aya takdir ku Allah kudu jadi penceramah mah sa Jawa Barat ka kurilingan Pak bahkan Jawa Timur Cirebon aya geus takdir namanya. Cobaan ka RT sok make gamis sing ngangsar udeng sing badag tasbih cekelan wiridan haben kumaha ceuk batur aduh RT anyar tobat. Da lain takdirna. Matak hirup tong sok panas ku takdir batu. Kuring rumah asa Pak can nikah matak bapak tong nyiniran. Paling sebal geuning lamun kawuleman ditanya sasalaman jeung panganten eta abah-abah so ieu teh geura nyusul cenah tad kuat genok anjir. Ngan aing ngalawan ka kolot picacapekeun
Allah maha adil isuk aya nu maot abah eta datang keur dikubur bah geura nyusul. Well. Geus moal balik hirup jeung si eta mah. Tah. Sok cekelan ku ibu yen Isra teh berjalan tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi ku sakitu ge moal kaamalkeun moal. Mata tong nuding batur anu tara, hakikat mah urang ge can tangtu. Mi'raj naik ka mana? Naik derajat. Aya Nabi naik ka mana? Ti Masjidil Aqsa naik ka Sidratul Muntaha. Berarti Nabi bertemu Allah, urang ge kudu bertemu Allah di mana? Na salat. Tak urang teh na salat teh nepungan Allah, mata sing eucereug. Lain ini mau salat jepret-jepret juga per wae. Ai si ieu salat keur senam. Pan tadi cek budak ke takbirna we kudu aya lapan Allah na hate. Allahu Akbar gambarkeun Allah. Ya takbir kana susuhun inget. Ieu merekna teh ieu teh. Komo anyar diputusin ku bogoh meuninya. Pas takbir teh Allah nu kabayang teh banget si cucungik eta Padahal mah lamun di dia aya budak ABG keluar keur bobogohan tuluy putus kudu untung. Nah, mengpang can kawin putus ge ai can kawin mah teu masalah. Coba geus nikah putus, wirang kolot. Nah, Allahumma uzurni fi musibati wa hlubni khairan minha. Bisa jadi Allah dek kemarin lebih alus tibatan eta kabogoh neng leungit nu datang kuringnya lebih keren atuh. Asli tuh geus aya 1 2 3 mana nu tanggal loba teuing. Tapi kan bener bapak leungit duit cek saha leungit cek duit mah teu leungit. Kunaon atuh bapak leungit duit aya sesuatu na awak bapak. 1 juta kudu dikaluarkeun 25 lamun dicekelan 25 bakal meubet meulit jadi penyakit. Mata kurang boga 1 juta piceun Pak ka saha ka yatim ka miskin. Naon maksudna ngarah aya ungkapan yatim jeung miskin ngadoakeun ka bapak sing parak milik deukeut rezeki anggang balai 875 bakal cager dina hirup. Tapi beda lamun 1 juta teu ngaluarkeun 25 bandungan bisa teu percaya rumah sakit geus nungguan. Matak sehat bapak cager bapak gumantung bageurna bapak aya jelema kumed alah hampura bro kajeun loba duit moal kahakan dah. Bener ya? Sadel atuh dah. Asli orang mah teuing da teu ngarti kana bab nu kitu teuing eta bara ringung mikir asli eta. Jadi lamun urang boga duit 1 juta kaluarkeun 25 nu 25 teh nyalametkeun nu 875. Tapi lamun ku urang dicekelan maka nu 25 bakal jadi bibit panyakit. Loba duitna loba ngan bengek ka rumah sakit wae. Loba duitna loba ngan teu ngeunah di daharna. Loba duitna loba ngan naker pangabutuhna. Kumaha panitia di dieu ayeuna da teu jongjon hatena teh. Padahal duitna loba Pak. Nah teu jongjon duit loba, nah teu jongjon apan isuki geus loba bayareun atuh. Coba ibu-ibu nu datang ka dieu teu bawa duit, enjoy we barakatak seuri. Teu bawa duit, da eueuh pangabutuh poe ayeuna. Coba panitia geus ngahulang sabaraha anjeun mayar son kitu. Sebab kita son bayareun, background bayareun, tuangan bayareun, kasup ngadatangkeun kuring ge meureun. Well, meureun. Eta kitu ustad lamun diulum ka dieu teu dibayar, eudeuh datang tinggal tanya, datang moal. Ieu teh keur ngomongkeun bersih hatena suudon wae hirup teh teh. Ampun anjir, teu neurak-neurak ladang ceramah teh tah. Sabah. Sok naik derajat. Di mana orang bertemu jeung Allah dina salat. Mata kado terindah Isra Mi'raj adalah salat. Salat nu mana atuh nu bisa naikkeun darajat tah solu kama raaitumuni usolli salat anu persis seperti salat Nabi. Usolli teu usolli lain, kunut teu kunut lain. Naon atuh salat Kangjeng Nabi? Salat anu dibarengan ku akhlakna. Ai urang mah bubar salat ge akhlak leungit. Ka pamajikan aduh atuh beda ai keur nyaah. Keur nyaah mah moal aya deui ratu nu pangkeulisna iwati bojo keur nyaah. Nalika aya mah awewe sejen aduh ka pamajikan si bagong edeh eta ka pamajikan dianggap bagong. Untung pamajikan cerdas
lamun AA nyebut ka abdi Bagong berarti sapepeting abdi hees jeung jaluna. Kurumuy budak-budak nanya mamah Bagong bapak Bagong berarti lamun kitu abdi teh anak begu jang. Eta susu. Parah-parah teuing hate urang heuh. Capek. Lieur. Naon? Tadi haben nginum bunghak beteung. Kali-kali ngopi atuh. Tapi dah sa amis-amisna bolu ketika ngaret ibu, kan ibu lebih manis batan bolu. Tapi kan orang bari ongkek. La ilaha illallah Gusti Rabbi. Sok bertemu dengan Allah itu dina sholat. Tapi sholat nu mana atuh nu bisa madegen diri, sholat nu mana bisa mupus dosa, sholat nu mana nu jadi alat Allah seneng ka urang. Solu kama raaitumuni usolli, sholat anu akur jeung Kangjeng Nabi. Ta urang bagi atuh sholat Nabi ku 4 rupa, hiji syariat, 2 tarekat, 4 hakikat, 5 ma'rifat. Tah sholat urang teh teu nepi ka dinya. Mata geus ceramah seperti kieu tong loba ngomean salat batur, salat urang ge omeaneun. Lain ieu mah utek-utek ka ciri. Nah nya si eta mah diutek-utek. Kumaha cik itu? Nah mana jeceng gitu. Beura bubar salat, gur gerpasnya nyieun deui masjid, akhirna teh 2 masjid eueuh eusian. Narek seragam wae kudu utek-utek kabeh. Atawa seragam kudu jeceng kabeh. Teu bisa lah. Da lain bab etana Pak. Bab naon atuh salu kama raaitumuni usolli teh? Bab akhlak setelah salat. Aya urang menyata nu kitu diperdebatkeun, aya akhlak lah leungit. Mana bukti eta jeung dulur teh akur tina bab nu kitu? Nya heueuh nya lur. Aral anjir atuh da. Sadeo. Heueuh moal baleg. Sok urang buka hiji salat secara syariat. Salat syariat teh ragana. Raga Nabi takbir, urang takbir, ruku, urang ruku, sujud, urang sujud. Nabi assalamualaikum, urang assalamualaikum. Nabi tahiyat, urang tahiyat. Akur eta nama. Ngan hiji nu teu akur, salat secara torekat. Salat secara torekat nalika Nabi nyebutkeun inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, ngagambarkeun keagungan Allah, urang mah hampura keur nyebutkeun inni wajjahtu wajhiya lain nu digambarkeun Allah. Ngalayang perasaan ka mana-mana. Bapak ge panan resep manuk makomo Allah gebret hujan, aduh kahujanan manuk euy. Ibu ge sarua gebret hujan, Allahu Akbar borobot hujan, wah seuseun. Jiwa teu hadir. Padahal salat secara syariat mah raga, tapi salat secara tarekat adalah jiwa. Jiwa teh datangkeun sehingga Nabi nyurucud cai panonna nalika astagfirullahaladzim. Nabi teu boga dosa Pak, tapi istighfar 100 kali. Urang loba dosa, nepi ka istighfar hese wae. Naon sih nu ngahalangan urang? Kasombongan hiru. Da ieu teh nu hadir teh sararombong teh. Sabodo ulah ka kasigeung, hege kupingkeun heula. Sararombong itu nu datang teh ka asup kuring. Nah, nu tawadu mah Nabi. Nabi leungit dosana geus dijamin pi surgaeun, tapi tahajud unggal peuting, duha unggal poe, maca Quran lekat, ka masjid mineng. Nah, ari urang nu teu dijamin ka surga tahajud mumul, duha tara, maca Quran hanteu, pangajian kieu ge aya ramena. Bener? Tapi naha urang geus salat juga ngaku pangsawargana, nah memangna surga teh di Cimahi gitu. Di dieu taletak kesombongan urang. Bener. Alhamdulillah pada kaharti. Tuh. Salat secara tarekat adalah jiwa hadir. Urang salat syariat mah bener urang teh. Ngan salat secara tarekat jujur can hadir-hadir. Tapi geuna pengajian jiwa can tantu hadir, nu mikiran hutang isu. Da teu hadir. Coli dipasang, panon dipasang ngan hate noro weco, ngomongkeun urang bisa jadi. Aya ustad kieu teu dikopeah bisa jadi teh. Tapi ai seuri mah sarua Pak. Nyatak jelema mah lautan lega bisa dikojayan, lautan jero bisa diteleuman, tapi hate diet manusia hampura hese dikobek. Ayeuna bapak ungut-ungutan, ibu ungut-ungutan, isuk bisa jadi gujrut ngomongkeun urang. Hese diteleuman hate jelema, matak nupang susah-susahna, nupang hese-hesena lain ngalawan Jepang, lain ngalawan Belanda, nupang hesena ngalawan nafsu nu aya dina diri masing-masing. Tuh, hiji tah.
Sok atuh salat teh sing akur. Jadi salat secara tarekat adalah jiwa nu hadir. Katilu salat secara hakikat rasa. Jadi nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang, susah batur susah urang. Jelema nu sok salat moal ngantep batur lapar. Jelema nu sok salat moal ngantep batur sedih. Jelema nu sok salat moal ngantep batur bingung. Pasti bakal silih tulungan, pasti bakal silih oncoran. Inilah makna salat nu sabenerna. Pan urang mah cantang teu nepi ka dinya. Nu aya ge ngadeng-ngadeng harta we. Ieu teh 20 gram. Geuleuh anjir. Ieu teh baju engal 7,5. Cek tetangga teh saha nu nanya. Jetetet baud. Tuh rasa entong nyaritakeun imah ka jelema nu can boga imah. Tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah. Tong nyaritakeun pangkat ka jelema hareupeun rakyat. Tong nyaritakeun kongkorong ka jelema nu teu make. Tong nyaritakeun geulang ka jelema anu teu boga. Nah sarua jeung mah panas batur. Kajian salat, kajian zakat, kajian saum, nyeri hate batur, hampura Allah rada nolak karena ibadahanana. Sabab ibadah teh lain saukur jeung Allah, tapi ibadah teh vertikal jeung horizontal. Tina ceramah bieu nepi ka ayeuna hese nya. Matak pangomean batur, awak urang ge omeaneun. Situ percaya. Salat syariat, salat secara hakikat mah salat make rasa. Teu ngewa kana teu salat, teu rujit kana tara pangajian, teu geuleuh kana teu ibadah. Nah, nu teu ibadah lagi batur na urang geuleuhna. Kaharti maksud kuring. Piceun sifat geuleuh. Kamari nispu saban kan. Allah bakal mupus dosa manusia iwalti hiji nu moal dipupus saha jelema nu dina hatena boga keneh rasa ngewa ka sasamaana. Kalau kahe paruasa burangna tuluy buka ujung saum, sahur ujung buka, ai hatena nyulit ati ka batur mah teuing puasa naon atuh Pak. Da keuna ieu teh ceramah jetot kana awak bapak teh nya. Paduli teuing rek diulem deui heung teu kajeuna teuing, teu butuh-butuh amat urang mah da. Tah, otak salat secara hakikat rasa. Mana bukti Nabi salat make rasa? Boro-boro ka umat Islam, boro-boro ka nu mukmin. Kafir bolongkotan Yahudi anu lolong unggal dinten ku Nabi di Paraban. Datang Nabi salat subuh kadikeun Aisyah tuangeun, am ka Yahudi nu lolong, malum Yahudi bari lolong pan teu nempok. Kumaha ngomongna anjeun pemuda alus ngantong deket jeung Muhammad tukang sihir, Muhammad jelema gelo. Coba lamun bapak mere ka tetangga ngomongkeun bapak mere deui moal. Abdi ge sarua apa? Eta kitu ustad lamun barang bere ka tetangga ngomongkeun ustad edek mere deui. Ya jigana edek nurutan. Dah yang jiga Nabi ngan ku urang mah dicampur jeung enrin sakalian jelema kitu mah kagok. Nepi ka eueuh nuhuna pisan. Paingan urang teu dipilih jadi nabi, paingan urang teu dipilih jadi rasul, paingan urang teu dipilih jadi jelema sukses sabab urang milih keneh hawa nafsu katimbang wahyu. Tah ari Nabi mah milih wahyu katimbang nafsu. Mana bukti 25 tahun nikah jeung Siti Khadijah usia 40. Nah wahyu. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan. Hai nabi kami ngutus anjeun ka dunya syahidan kudu jadi alat bukti keur nembungkeun keadilan, keur nembungkeun keagungan, keur nembungkeun kehebatan. Hebatna Islam nabi buktina, agungna Islam nabi buktina, adilna Islam nabi buktina. Coba urang nembungkeun teu keadilan dina Islam henteu. Matak bapak tong hayang ka nyandung teh adil moal bisa. Ya ari heueuh atuh. Nabi mah nembungkeun keadilan, Nabi nembungkeun kehebatan, Nabi nembungkeun kabageuran. Matak aya bukti otentik Islam bageur, Nabi buktina. Ceuk baheula Pak, Islam bageur, Nabi buktina. Aya urang Islam bageur, aya bukti bageur ti urang. Sok jawab da apal abdi ge tina kicep lagi kicep karumed da. Ari heueuh Pak. Heueuh nya. Matak entong sok hirup pang solehna, entong sok hirup asa pang benerna. Dibawa ke arah jero diri bakal sadar ternyata urang kurang jeung kurang. Matak judul mimiti kuring ngomong jelema nu luhur ilmu bakal sadar karena bodona diri. Hardanya ustadna cek batur pinter pelebah mana? Da jelema pinter malah lain pinter nyarita, pinter amalan tina geus carita. Jelema pinter maca Quran cantang tuh pinter dina migawe. Jelema hafal Quran cantang tuh pinter dina amalan. Mata kuring teu serab ku jelema nu hafal Quran lamun si eta samemeh geus samemeh maca Quran, samemeh ngapalkeun Quran tapi katempo tina amalan Quran. Heueuh nya bunya. Dipikir-pikir mah heueuh da Pak. Matak ibu ge tong serab teuing ku ceramah kuring, da amal mah wallahu a'lam.
matak biasa-biasa teu kudu al-mukarram al-mukarram Bapak Ustad nana gerhana aya tukangan ngomongkeun sok rasa dihuapan ku Nabi Yahudi nolong dihuapan beres ngahina Nabi 15 tahun Nabi mere Yahudi nu lolong maka 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Andai kata Bapak moal sanggup iman seperti kitu, moal sanggup hati seperti Nabi Muhammad, maka hampura entong ngerasa pangnyana, tong ngerasa pang hebatna, tong ngerasa pang benerna. Daek alus tapi ngerasa pang daekna jadi goreng. Soleh alus tapi ngerasa pang solehna jadi teu bener. Bisa alus tapi ngerasa pang bisana jadi salah. Matak jelema hakikatna pinter dipinterkeun, bisa dibisakeun, alus dialuskeun. Matak jelema anu ngarasa alus, leungit rahmat Allahna datang sombongna, teu saeutik jelema cilaka lain nu bodoh, tapi pinter ku ngarasa pinterna. Aduh. Wah, aing merek indit deui ah. Atusan Pak. Karunya. Keun wae lah da atuh kumaha disirik abdi rek init-initan deui nya. Kan bae sakitu ge lumayan. Hah? 2 jam deui. Kudu nepi ka jam 1. Oh, sok we ibu sorangan. Oh, poting atuh. Heeh, bener Pak RW. Ayo nempo Ustad ganteng mah biasa. Lanjutkan. Apunten ya Pak ya, anu kasuhun hampura anu kateda wirehing ayat Al-Qur'an teh subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram tah nu diterangkeun ku kuring teh dicokot tina lapan subhana. Ternyata subhana teh bersih hate. Subhana teh kudu miceun sirik pidik jail kana ya istren panastren dudupak jeung rurumpak. Subhana teh kudu bisa nyingkirkeun panyakit nu aya dina diri teu kaupan cebukan panas baranan. Piceun dalamun bibir geus ngomong subhana maka hate kudu milu kana angka subhana. Ulah subhana dibaca batur nya gedong nyeri hulu, subhana dibaca batur meuli sawah ratuk angen, subhana dibaca batur meuli mobil ka rumah sakit, subhana dibaca batur meuli motor si eta modar bah. Di mana atuh subhanana lamun bener ku urang dibaca subhana hate kudu bersih, lamun subhana dibaca tapi hate kotor dikukut naon beda jeung kadongdong alus luar remet eusi. Aduh sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumpur jemar si hampurana paralun anu kasuhun nu ninggalin nu dipamrih hampura nu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.